wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dhu syafa'atil uzma yaumaz ziham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bil islam. Amma ba'du, qala azza wa jalla fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala al-imamul Junaidiyul Baghdadiyyu radhiyallahu anhu, man hadara maulidar rasuli wa 'azzama qadra faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap para alim, para ulama, para kiai, segenap pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat anu nampak hadir di sabudeureun pribados, baik anu sepuh maupun anu anomna, sadayana dihormati sok sanaos disebatkeun namina hiji per hijina. Insyaallah tengira-ngira sahurmat oge ta'zim pribados kasadayana dipayun sumangga urang doakeun sasarangan. Mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para alimil ulama, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, mugi sadayana sing diparanjangkeun yuswana anu barokah. Mudah-mudahan sadayana sing dipaparin kasabaran dina ngabimbing ngajaring urang sadaya kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasa kasanggakeun kahormatan ieu ka qori-qori urang anu bieu parantos ngalantunkeun ayat-ayat Allah sami ku pribados dihormati kalian dicintai pamudah-mudahan Allah nambih kamuliaan marantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna kasanggakeun kehormatan ieu ka jajaran aparatur pemerintah teristimewa Bapak Kepala Desa miwah jajarana. Melalui haflah mubarakah ieu urang doakeun segenap para pamimpin urang sing dijadikeun para pamimpin anu amanah. Wabil khusus kasanggakeun kehormatan ieu ka segenap jajaran panitia pelaksana peringatan Hari Besar Islam dina hal ieu Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bapak-bapakna, ibu-ibuna teristimewa, para pemuda-pemudina, naon anu parantos diupayakeun ku masyarakat satempat kangge terselenggarana acara ieu, mudah-mudahan sing dibalas ku Allah kalayan balasan anu setimpal. Saterasna kasanggakeun kehormatan ieu ka para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi teristimewa, para santri, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Puji kali syukur semangga urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah dina enjing menjelang siang ieu urang tiasa riung mungpulung bengkok ngaronyok. Dina ragami eling hiji peristiwa anu amat sangat luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu tempat sehingga jadi sabab diampura dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala.
Salawat kali salam mugi Allah jurakeun ka paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah keluarga sahabat tabiin mugi salawat kali salamna oge didugikeun ka urang salaku umat dugi yaumil kiamah. Para guru, para sepuh, para wargi anu dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala. Serta acan pribados neraskeun kana cariosan dina waktos ayeuna utamina ka para guru, ka para sepuh, ka para wargi sadaya nedapi doana. Mudah-mudahan pribados sumarios dina waktos ayeuna sing edina bimbingan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan ku para jamaah mudah-mudahan ieu cariosan aya manfaatna ulah sampai jadi runtah sasir sabenyeureun kangge para wargi sadaya dina raraga melengkapi ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna bilih kapayun aya cariosan anu teu akur jeung syara, teu akur kana pamadegan para guru, para jamaah sadaya anu dongkapna tina kabodohan pribados. Mudah-mudahan para guru, para wargi kersa ngahapunten oge ngamaklum kana kahilafan sinareng kabodohan pribados. Para wargi anu dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala, dina waktos ayeuna urang diuk babarengan tidak ada istilah kasta, teu aya si miskin, teu aya si kaya, teu aya rakyat, teu aya pejabat duduk samalata ngarep-ngarep syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Urang boga nabi, nabi urang ngaranna Nabi Muhammad. Eta Nabi Muhammad ngaranna, nabi urang di ngaranan di dunia teh ku Ki Abdul Muthalib akina. Tapi ternyata para wargi nu dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Nawawi Al-Bandani nyaritakeun dina kitab Maulidna bahwa kirangan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fakun ya ilahi kashfat dharri wal balaghin. Bajinahu jin ya ilahi mahujin bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi Al-Bantani nyarios kieu bahwa junjunan urang di ngaranan Muhammad eta ku Allah. Iraha di aranana di alam ruh, di alam nur. Dina riwayat dibejakeun bahwa samemeh Allah nyieun dunya jeung eusina anu pangheula-heulana dijieun ku Allah adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lahir hadis kursi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Tah dina riwayatna dibejakeun Allah ngajadikeun tina nurna Allah nur Kangjeng Nabi Muhammad panggancang kaharti. Hapunten dana ibaratna ieu. Katakanlah ieu nur Kangjeng Nabi Muhammad dina pada putihna heulanan. Ieu nur Kangjeng Nabi Muhammad didamel ku Allah tina nurna Allah. Sanesna Allah ngadamel nur Kangjeng Nabi Muhammad tina nurna Allah, tina nur Kangjeng Rasul dijieun ku Allah 24 lautan. Sabaraha cenah? Sabaraha cenah? 24 laut. Sabadana Allah nyieun 24 lautan anu lautan teh eusina ilmu anu teu aya terang kana jumlahna ilmu iwati Allah. Cek Allah ka eta cahaya, wahai cahaya anjeun gerak ngojai tah, gerak mandi tah kana 24 lautan. Nurut ieu cahaya set ngojai. Sakebel ieu cahaya ngojai dina 24 lautan. Di antarana Allah nitipkeun ka ieu cahaya sirrul asrar, rahasia tina sakabeh rahasia. Rahasia jelema alam dunia dititipkeun ku Allah kana nur Kangjeng Rasul. Rahasia bumi jeung eusina dititipkeun ku Allah kana nur Kangjeng Rasul. Rahasia langit jeung eusina dititipkeun ku Allah kana nur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ieu urang nyacakeun bahwa anu merengaran junjunan urang Muhammad teh Allah. Begitu ieu nur keur silulup keur ngojai, cek Allah kumaha? Hei cahaya, geus geura kaluar. Begitu cahaya Kangjeng Rasul kaluar tina 24 lautan, apa kata Allah? Wa qala lahu ya Muhammad anta akramul anbiya alayya. Wa qala janganlah Allah lahu ka cahaya kumaha? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi anu manggil nur teh aku ngaran Muhammad Allah ku anjeun.
Secara tidak langsung yang memberikan nama junjunan urang eta Gusti Allah Subhanahu. Sabak dana eta cahaya di ngarangan ku Allah Muhammad cek Allah anta akramul anbiya alayya ari anjeun teh pangmulia-mulia na sakabeh nabi atas kaula. Naon anu terjadi nalika cahaya Kangjeng Rasul di alam, nalika cahaya Kangjeng Rasul dipuji, teu bunga teu bangga. Yang terjadi keluar tetesan keringat cek na riwayat 124.000 keringat keluar tina cahaya Kangjeng Rasul netes para wargi sadaya anu 124.000 eta jadi nabi jeung rasulna Allah. Anu wajib dikanyaokeun 25, total kabehna 124.000, ternyata 124.000 nabi jeung rasulna Allah terlahir tina kesangna nur Kangjeng Rasul waktu di alam ku Allah izin. Tina jalam cahaya keneh Kangjeng Rasul mah di alam eta henteu bangga. Beda jeung umatna kadang-kadang henteu di alam ku batur ngalem maneh, henteu ngalem maneh ngarep-ngarep hayang diapong ku bat. Kalau tidak ada saya pugu aya kumaneh ge jalan rusak bae. Jelema umat Rasul mah kitu. Tadi alam ku batur ngalem sorang junjunan orang dalam bentuk cahaya para warga sadaya nalika diapong ku Gusti Allah keluar tetesan keringat 124.000 tetesan keringat anu kemudian jadi nabi jeung rasulullah Allah ngen kieu ari junjunan urang malair ka dunia lah pang panderi nah ari diciptakeun dalam bentuk cahaya pangeulana maka lamun urang netok moal Nabi Adam kesang Nabi Muhammad, Nabi Musa kesang Nabi Muhammad, Nabi Isa kesang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim kesang Nabi Muhammad. Eta cahaya Kangjeng Rasul dititipkeun ku Allah ka Nabiullah Adam sakedeung sujud sakabeh malaikat, dititipkeun deui ku Allah kasih awak sujud malaikat, dititipkan ku Allah ka Nabiullah Idris, dititipkan ku Allah ka Nabiullah Ibrahim, dititipkan ku Allah ka Nabiullah Ismail, di Nabi Ismail dititipkan ku Allah ka uyutna Ki Adnan, di Ki Adnan dititipkan ku Allah ka calon pibapaeun Nabi Muhammad saha Sayyid Abdullah sacenah eta cahaya dititipkan ku Allah ya ka pibapaeun Rasul Sayyid Abdullah. Eta Ki Abdullah bu asli nake kasep, asli nake kas. Begitu katempelan cahaya Kangjeng Rasul 7 kali lipat kakasepan Ki Abdullah sehingga cek na riwayat setiap kali Ki Abdullah lempang eta bikang 100 nuturkeun Allah ku kasep-kasepna Ki Abdullah. Kajangna carita Ki Abdullah dipanggihkeun jeung Siti Aminah eta bikang nu sok nuturkeun 100 teh gering kunaon hasud dak anggeus urang nu sok nutur Abdullah tapi sigana mah nu bakal kawin mah ieu Aminah hidak. Kajangna carita sanggeusna Said Abdullah dipanggihkeun jeung Siti Aminah terjadilah pernikahan 100 awewe anu muriang maot kabeh begitu ngadenge Ki Abdullah nikah jeung Siti Aminah. Masya Allah kunaon urang nyacahkeun kieu dengdengan ieu lamun cek bahasa santri anak bade baraatul istihlal ayat kural mutakallimu ma yut'iru bi maksudi meme cacahan ka dieu ka ditu urang kudu terang heula kumaha proses lahirna junjunan urang ari tamang geus cacahkeun nu inti kara urang nu kabrokeun naon ge bener tah junjunan urang kemudian lah nikah lah Sayyid Abdullah nikah jeung Siti Aminah ngandung Siti Aminah ku Kangjeng Rasul. Eta waktu ngandung Siti Aminah ku Kangjeng Rasul para wargi nu dimuliakeun Allah teu ngarasa ripuh, teu ngarasa capek, ngeunah nu aya karena anu dikandungna manusia pilihan Allah. Cek na riwayat mah eta Siti Aminah sakebal ngandung ku Kangjeng Rasul pan dikantunkeun ku bapana Sayyid Abdullah. Eta tiap bulan anu noongan Siti Aminah nabi-nabi Allah. Ti bulan kahiji sampai bulan ka-8 anu noongana nabi-nabi Allah. Bulan kahiji Kangjeng Nabiullah Adam, bulan kedua Kangjeng Nabiullah Nuh, sampai bulan ke-8
Kangjeng Nabi Allah Isa para wargi sadaya ditoong natah ku nabi-nabi Allah karena naon karena nu dikandung ku Siti Aminah cikal bakal manusia pilihan Allah anu bakal jadi panungtung sakabeh nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena ngandungna teripu ngalairkeunna teripu kaluar tina luhurun rarangan tina andapun bujang tepatna sebelah kiri Kangjeng Nabi urang lahir dina tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin menjelang subuh. Ialah riwayat salah kadar tentang junjunan urang para wargi sadaya. Umumna awewe di mana keur ngandung ripuh, bener Bu? Ya ibu-ibu keur weureuneuh ripuh apa henteu? Ripuh apa henteu? Keureuneun ripuh salaki mangeunaheun beh. Ongkang kaki. Eta ceng bager kasep pamajikan urang, indung urang, keur waktu ngandung ku urang, umuran reuneuh karak 2 minggu netes tiang anak mabok dahar teu ngeunah, nginum teu ngeunah. Bener. Ngambo bumbu utah, bener teh. Can 5 bulan mah utah bae. Ngambo bumbu utah. Ngambo baju salaki utah. Ngamun duit mah beak kabeh. Pinajeun tapi gangnya. Masyaallah tabarakallah. Umumna awewe di mana keur ngandung teripu. Wah nan ala wahnin Siti Aminah mah teripu. Bahkan pada saat proses kelahiran umumna awewe di mana nek ngalairkeun ripu. Ceng kasep bager eta indung urang keur waktu nek ngaluarkeun urang ke alam dunya tarohana nyawa. Tarohana nyawa. Aya indungna anu hirup anakna hirup. Aya nu anakna hirup indungna maot. Aya nu indungna maot anak hirup. Aya nu dua-duana maot. Ieu perjuangan bener. Ngalairkeun deungeut baraji kumaha eta awewe. Aya cek ibu baraji neng tarik napas jero-jero. Eta ngajuru salakina mangarokok bae di luar. Emak dia geus ngajuru cenah. Bener ieu bener. Tarohana nyawa. Makana ieu bager kasep geulis ulah ngalunjak ka indung bapa. Bodoh boyor ge indung urang. Bodoh boyor ge bapa urang. Setinggi apapun pangkat kamu, sebagai seorang pejabat kah, sebagai seorang kiai kah, pengusaha kah, apapun itu pangkat anjeun, sia ka indung jeung bapa ngalunjak ka luhur moal pucukan ka handap moal akaran. Ulah ngalunjak ka mama. Ulah kupeda geus gagah, ulah kupeda geus mahi, ulah kupeda geus beunghar, tetep indung urang pengorbanana ka urang luar biasa. Bener apa henteu? Bener apa henteu? Indung rela lapar nu penting anak seueuh. Indung rela papanasan nu penting anak kaiyuhan. Indung rela hina nu penting anakna mulia. Indung rela jualan nu penting anakna bisa belajar. Betul? Kari-kari anakna geus berhasil sombong ka indungna ulah gagabah sing ade. Cek Rasul aya 3 golongan boro kana surga ngambe seungit surga moal meunang. Saha di antarana? Hiji jalma Islam. Nabi nasarua Nabi Muhammad pangeran nasarua Gusti Allah pahewaan leuwih ti 3 poe kabawa maut acan islah boro kana surga ngambe seungit surga moal meunang. Cek Imam Ghazali dina kitab Mukasyafatul Qulub eta surga lalakon 500 tahun memeh nyampe geus ka ambe ku ahli surga. Ku jalma nu pahewaan mah moal ka moal ka moal ka ambe maka geus ulah pahewaan masih dikenaon sih? Bener masih cocok podol. Nges ulah pada sini. Kau urusan politik mana udzubillah men. Ih, kami nabi teh urang dolur, urang saiman, sapangeran, sanabi nu kudu pasini. Hiji tak awas boro kana surga ngambeus seungit surga moal meunang jalma anu payawaan leuwih ti 3 poe kabawa maut. Anu kadua jalma Islam ngaku pangeranna Gusti Allah, ngakuna Nabi Muhammad daek keneh mabok-mabokan, neku amer ta anggur merah, kawa-kawa, cut-cut, brande, Columbus, wangelen, inek kaditu kabeh. Jalma Islam daek keneh mabok, kaburu maut, keur konsumsi mabok-mabokan, can ditobatan dosana, boroning kana surga, ngambek seungit surga moal meunang. Geus mah jauh mabok bae. Nah, ulah osok mabok, pinter Yahudi mah geus pokona mah. Nalongkrong bae. Atuh di mana-mana kuari maka
Terjajakan diri di lembur kuring gitu bae. Ieu kuring cacahan kieu di mana ge. Atau baru kan turun tak apal pandiuk, bae kenal keur ngopi lain kopi eta mah. Da kopi mah hideung ieu mah berem atau amer horeng anggur merah kasebutna. La ilaha illallah. Apapun yang terjadi, cek dina fikih, setiap perkara yukhammirul aqla ayughayyiru, perkara anu bisa ngarobah kana akal, maka haram barang warga sadaya. Saeutik lobana dikonsumsi tetap ulah. Naudzubillahi min. Nah, nu katilu, anak nu doraka ka indung bapa. Borokana surga, ngambek sengit surga moal menang. Anak nu doraka ka indung bapa. Allah. Neng kasep bager ulah nempo emak kuari, ulah nempo bapak kuari, eta emak urang pisengiteun ge kuari, eta bapak urang pisengiteun ge kuari. Ki asal serot bae, nyiduh asal bae, eneng ge baheula kitu bae. Emak kana nek dahar doang porok pok kumaha ceuk salakina anak modal. Nandaikeun salaki ngukeun popok henteu, indungna kukumbah dibela anda hareureun heulan dibuka popokna. Oh, nang katep teuing katep cenah puguh hideung. Eta kolot ka anak eueuh tungtungan. Laut sakitu luasna aya tungtungan kasebut eta tepi pantai. Tapi kasih seorang tua terhadap anaknya teu aya tungtungan. Kanu gede karunya ku gedena. Kanu tengah karunya ku tengahna, kanu bungsu karunya ku bungsuna, kanu pinter bangga ku pinterna, kanu bodoh karunya ku bodohna. Kumaha indung boga biasa 10 liter dibagikeun jeung anak 3. Mahi indung hiji bisa ngurusan anak 5, tapi anak 5 can tentu bisa ngurusan indung hiji. Anak 5 can tentu bisa ngurusan indung hiji. Cek nu kahiji aing sibuk nyawa, cek nu kadua aing sibuk ngajar, cek nu katilu aing sibuk dagang, cek nu kaopat aing sibuk HS, cek nu kalima aing sibuk main judi main gapleh. Indung samata teu bisa ngurus, teu bisa diurusan ku anak 5, tapi indung hiji bisa ngurusan anak 5. Subha eta kasih sayang indung ka urang eueuh tungtungan. Bener. Allah karim tadi teh ya dibejakeun ti leutik keneh. Rela susah, rela masakat, nu penting anakna ina. Pantesan aya lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga. Coba terus. Ibu-ibu bisa lagu eta apa orang sadar? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi ngan bisa bae. Tak harap kembali bagai sang surya menerangi dunia. Panon poe uji-ujian teh. Ieu nu salat, ieu nu teu sugan cek panon poe. Ieu mah teu salat lewat bae, henteu kan? Nu salat, nu teu salat panas kabeh. Lamun hujan, atuh hujan kabeh. Nu salat teu salat, iuh kabeh. Panon poe teu uji-ujian. Teu milihan panon poe. Ieu mah nu sok salat nek dikeringkeun seseana, ieu mah telok henteu rata bae panas mah kabeh ge. Begitulah indung ka orang para warga sadaya. Maka dina momen anu mulia ieu mulyakeun indung urang. Hargai indung urang. Awas ulah dibalik. Ulah sok salah kaprah. Ari sasareatan beak ditu. Bajuta-juta dipentak gambir hiji ku indung. Najis teu bisa mana-mana acan. Jang curi. Ulah dibalik. Lamun ka batur nyarat bisa 5 juta ber 5 juta indung. Plok tah lemah. Gitu. Gimana kelempang jaran kemana dia naik jalan negara kalau songo coba mau beli ke nasi padang pas aing padang baik cina sagede kumaha puji indung paling geus segede kieu nasi padang hese amat jaka jauh biak jutaan meureun bener hayu dengan mesti aya kumaha ka ngaji cenah jamana ke geus eueuh geus maot cek dina kitab Nasaihud Diniyah wa kama yajibul birru ala walidayhi fi hayatihima wa kadzalika yajibul birru ala walidayhi fi ba'da wafatihima. Sakumahana wajib nu jadi anak hade ka indung bapa keur waktu aya keneh di alam dunia, demikian pula wajib seorang anak hade ka indung bapana ba'da wafatihima setelah kudunya meninggal. Dengan cara apa? Bidu'a, doakeun. Nu kadua bil istighfar katilu bis sedekah aya tepung tahun aya hal jeung sajabana. Ini bukan hal bid'ah. Sok aya nu ngomong teu endah. Ti dituna dulur ulah boning tepung tahun hal kana muludan ge anu teu endahkeun betul apa betul? Leres apa leres?